Bener tuh, ini juga siapa aja Iya. Ngopi. Ngopi dong, ngopi woi. Aduh. Ngopi, ujung sulit. Jeung aing mamatina kemana ieu? Weh, yo. Kopian heula yo. Gantengan si Amin. Gantengan aing lah. Jauh-jauh anjing manehna mah. Si Amin boga si Ada, si boga sa. Atuh aing. Atuh. Hah? Lain aing mah aya deui jelemana. Oh, nah, sawana teh aing. Rokok sampura kretek. Kajeng master start tuh. Naon deui jeung sulit. Bener tuh. Atuh kumaha deui jeung aing mah biasa narokona kos kieu jeung. Tah, rokona sampura kretek. Si Amin. Hah? Si Amin. Si Amin rokok naon? Sempurna Amin. Sampurna atuh teu naon sih aing mah mana. Cuma mah duit mah boga, hayang teh sombong we sampurna kretek, biasana mah tebu. Ngopi-ngopi lah, ya rokok lah yo. Amin goreng cauna. Oh, goreng cawana can asak ya masalahna yo. Aduh. Keletik saya pernah adang tempe cenah. Yo, nyawan bae jeung ti dinya. Atuh. Hah? Buah uni. Lain buku eta mah. Aduh, eta mah geus ulah berenya eta ka situ mah yo. Lah ngrokona tah, deulenya ngeunan teh yo. Tah. Tempe kumaha rasana ngerahan teh? Ya, menurut saya masih biasa saja sih. Waya ngopi-ngopi ya dak. Hari aing mah jelema nyantai bae. Kos kieu mah nya. Daek arep dadu kedeung si Amin cenah ge. Daek teu. Iya, atuh urang mah hayu bae, siap. Dadu kenal nya ya, dadu heula. Dadukeun lah, adu kebo tah. Atuh aing mah dadu kena mau sieun. Ngan aing kena serudu ku kebo. Atuh jelas teh mah gantengan aing gimana nama sih. Lah suara anu si Amin. Oh gitu. Atuh moal lah. Si Amin geus boga si Ada apa? Oh atuh aing ge boga si adu. Aya deui baturan aing eta. Mana buktina? Aku ge lah can ditongkeun ku aing eta mah. Kae bae wayahna ge ditongkeun. Nah, dukun. Atuh dukun eta mah jelas. Nyata kematian itu. Ih mati ini ge eueuh puguyeun teu nongol-nongol ka mana meureun mak. Coba jeung ieu di kana ku urang bae disaingan ieu kumaha mak. Udah kesawah bae gitu jeung ieu. Ih masalahna ieu. Bau beurit sama. Mending bae di sawah mah gitu ya. Engkana besik kotor keletak doang gitu baik. Ampura mah nyai. Aduh. Kenalkeun ya nama Uing teh ya. Saha ngaranna? Nama Uing teh Bang Kadal itu len. Kadal. Oh. Kadal sawah. Kadal sawah. Ada nu luhur teh jeung kokok we. Atuh eta mah kodok, samun eta mah jeung. Si asup ka YouTube daek dibully. Aing. Oh. Ih, atuh aing mah jelema bebas aing mah. Hayo kajen belasan nu beuli naon. Asal mentana ieu we subrekna bae nya ngaranna nya. Oh, gitunya supaya ieu gitu len. Subrek sama bandrek. Bandrek, bodrek. Cenah rek kapanghimat ini Ra. Atau ari aing mah iraha bae bebas aing mah. Misalkan mati nasib atuh urang daek hayu panghimat ini. Atau hayang diajak ieu bae kurang kencan gitu. Beuki sih kan ini. Hah? Beuki kan ini. Atuh naon ari loba duitna mah ji. Duit di mana? Ayo urang mah jelema eta naon hayu bae nya mah nya. Ya, itu mah rokona dari parem teh rokok aing ya. Aduh. Ayo sebelum lerokona belum. Oh, sekali belum ya. Aduh. Kayaknya aduh. Dibawa ke grogol daek. Becager bawa ke grogol. Iya tuh, embung aing mah eta mah di rumah sakit jiwa lain eta. Atuh. Iya tuh, oga aing mah kenna aing cuma cager ke daerah gelo be ku batur he. Cager cek saha? Atuh cek aing be ieu mah nya batur mah tangkeun batur mah. Kok nu jelema cager kumaha gitu jelema edan? Di Medan atuh di Medan mah loba jeung contona kumaha nya. Aing mah teh jeung nya ye, ulah katakan aing heula ye masalahna ye. Saya gue edan lah. Nu bener ge. Eta sudah serangan. Hah? Mati nih kapangnya jadi si Kadal, nah ada. Atau
aing mah tuh hayu bae mah itunya. Ye. Ku urang mah teh hayu kepanggian di mana hayang nama. Jeung urang hayu di ketemuan. Jak dulu. Ah. Ih, jang jawabanna mah loba eta mati nih. Naon? Emu pelet mah mati nih ngomong. Wih gitu mah coba jeung mentan ye. Urang ye jomblo mah ye. Ih, kumaha anjing ye. Tada beunang kana awewe ye. Menta eta na teh ilmu mah coba. Cenah ngadeng-ngadeng cenah mah ge boga ilmu ieu na cenah ge nya. Coba jeung mah ye bere-bere ka urang ye. Ilmu rarontek. Rontek deui. Kalau kembang 7 rupa. Bawa kembang 7 rupa mah nya. Ayam putih tilu jeung biasna tilu gantang mah sekalian nya. Atuh ho jeung ye. Ngeliwat eta pakai di ditu. Atuh tah ngliwet ge mah. Matinya buka anak kan geulis. Iya tuh. Sa? jodoh. Atuh sugan beta jodoh jeung urang bener teh. Mau naikkeun lah. Atuh henteu lah ari urangna ganteng mah kitu nya. Sugan naikeun mah nya. Ya ngopi lah. Ih, satu yang bener jeung ieu. Kopi naon ieu? Kopi tiis. Ih, dibere sianidan teh ieu aing. Nah, itu kopi kecap. Ih, kana aing pae be mau nguburan dia mah. Bae ge moal nu neangan ieu. Ih, sama kitu bae jeung kana aing. Kumaha meureun? Ya ngopi heula ieu. Kopi kecapan mah. Bener teh. Ini jeung ieu. Wih, siam aja. Mau ngopi na? Iya. Eta ban kempes nih, euy. Eta Kempes lain. atuh ban pas meladung jeung dia mah. Kumaha meureun jelemana? Ih, jeung sulit jeung dak jeung aing mah bener teh. Wayah ngopi-ngopi, wayah ngerokok, wayah dahar-dahar, wayah coli-coli. Saya sok coli kan ya. Sok coli kan ya. Udah jujur ya sok coli kan teh. Tilok aing mau ke situ bajing. Geus coli mah leungeunna sok buluan. Coba dia lagi-lagi lagi. Lapak leungeunna buluan teh. Pugu gede teh eta ieu. Oh, meureun bukti beurnya. Jadi kieu talangan aing. Kumaha jeung ieu aing ieu? Coli wae. Oh, meureun. Apa gua teu boganya? Apa teu boga jeung aing lieur lah jelemana. Hah? Oga jeung aing mah teh meong bajing. Cenah hayam pernah ngelitik hayam. Hah? Hayam. Coba cerita hayam di mana? Hayam ke sana? Dari kedua. Iya. Hah? Iya. Hayam. Aing mah jeung atuh eta mah ngaranna keur maslutikan nya. Keletik. Oh, keretikan Kenapa, gitu. Mak? Atuh eta mah keretik mah aing mah cek aing ya naon gitu sih aing ya kitu. Hayam non boana. Hah? Boana. Oh, boleh cenah ge gitu. Ieu mah jeung nya ngaranna ge urang ho. Masih pemikiran kumaha gitu nya. Bocah keneh gitulah ngaranna bener teh. Masih lehoan teh itu lehona masih diletakan teh gitu budak. Ari sorangan pada nyerah homer bener teh. Nah, terus hayamna di kumaha? Hah? Ditewang laju. Taju? Hah? Atuh dicolok. Ditonge kan. Ditonggengkeun. Hah? Rasana kumaha rasana? Hah? Haneun. Teu nyaho boga eta. Ngapa sultikeun apa aing baheula masih ieu kan can-canan naon. Belolan kenehnya. Oh, balon keneh gitu. Belolan tuh. Hah? Atuh untuk wari mangges. Oh, gitu be lah ngaranna nya. Aing mah geus kieu be lah hirupna. Dek adu ku sawi. Budak mana sawi tah? Dak junti aya. Oh, iya tuh embung lah aing mah ari aing mah jelema sieun ka jelema tah. Bener deh. Prima dona eta gitu. Iya gitu atuh. Teu naon sih primadona mah jeung. Buat Atuh. dia pesan kok main. Oh iya. Geus kitu we mah nya urang mah ya ndek Jangan jodoh. nang jodoh heula ya sugan cenah Nengan ngadenge nengan hayam cenah ge mah. Saking urang frustasina ya neangan awewe hesena. Sugan bae anak mah jadi jodoh kami. Dukung mah nya. Bye, sampai jumpa.